Ta'allumu kitabil jurumiyah Sahifa thamaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi sarang eta tata pikeun i'rab jazm. Alamatani ari dua ciri. As-sukunu tegasna kahiji sukun, wal hazfu sareng kadua micen. Fa amma sukunu maka anapun ari sukun fayakunu takabuktian sukun alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari' as-sahihil akhiri anu sahih tungtungna. Wa ammal hazfu sarang anapun ari micen fayakunu takabuktian hazfu alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari' al mu'tallil akhiri anu diharap elatan tungtungna. Wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang fi'il allati anu rafuha nu rafa'na lati bisabatin nuni eta tetep kudu metepna nun. Jadi ciri i'rab jazm aya dua, kahiji sukun, kadua hazaf. I'rab jazm ari i'rab jazm aya dina isim teu aya dina isim, ayana khusus dina fi'il. Fi'ilna fi'il mudhari atau fi'il amar, da amar mah pasti jazm. Ciri i'rab jazm khusus kanggo fi'il. Maka nyerian ciri jazm teh aya hiji ku sukun, kadua ku hadzaf. Ari sukun kumaha? Berarti sukun ieu disebutna ciri anu asliyah. Hazafna berarti niyabah, pengganti. Sabaraha tempat sukun nyeri i'rab jazm? Sa tempat. Dina naon? Fi'il mudhari anu sahih akhir. Sahih akhirna barisan katerapan naon-naon? Barisan katerapan ku naon? Berarti can katerapan ku alif tasniah, can katerapan ku waw jama', can katerapan ku ya mufradah muannatsa mukhatabah. Nu dimaksud ku sahih nyaeta nu lain huruf lat, berarti disebutna sahih. Yan suru terapan lam berarti lam yansur. Jadi kedah yamil nanya amil jawazim, kedah yamil sebelum fi'il mudhari'. Doroba yadribu terapan lam yadrib. Fataha yaftahu lam yaftah. Yansuru tingali ujungna sahih akhir teu? Sahih akhir. Sahih teh naon? Lain huruf elat. Roma lain huruf elat. Da huruf elat mah alif atau waw atau iya. Kumaha lamun kula huruf elat? Lamun huruf elat mah ke jadina ku niyabah, ku hadzaf. Berarti hadzaf teh kabagi dua. Hiji aya hadzaf harfil illah, membuang haraf elat. Hazfu harfil illah, membuang haraf elat. Kedua ya hadzaf hazfun nuni, membuang nun lamun fil mudhari' terus katerapan ku nun jama' muannas. Contoh mengabuang huruf elat gozawa yagzubu. Coba tinggalin yagzubu sahih akhir mu'tal akhir mu'tal
ari mutal teh aya ratan wau. Maka ketika jajam dia mah ulah ku sukun tapi buang huruf latna. Jadi lam yagzu dibuang wau. Roma yarmiyu jajamkeun jadi kumaha lam yarmi. Kedua contoh nu ngabuang nun berarti lamun ngabuang nun mah dina fiil 5. Sebutan fiil 5 yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina kalimana. Terapan amil nawasib la yaf'ala lam taf'ala la yaf'alu lan taf'alu lan taf'ali kadelali. Tinggal jajam buang deui sami lam yaf'ala lam taf'ala lam yaf'alu lam taf'alu lam taf'ali ojo lali. Ieu fiil 5 teh hakikatna mah aya 7. Berarti lamun lebih jelasna dikias kabari mayan suruh dicoba dulu diingat-ingat ke tingkah ropana kiasela yan suruh yan suroni yan suruna tan suruh tan suroni yan surna tan suruh tan suroni tan suruna tan surina tan suroni tan surna ansuru nan suru. Lamun ujung nacan aya alif tasniyah wa jamaiyah mufradah muannats mukhatabah lamun acan jadi kusukun yang suru jadi lam yang sur ansuru jadi lam ansur ansuru jadi lam ansur nansuru jadi lam nansur. Kias lam yansur lam yansuro lam yansuru lam tansur lam tansuro lam yansurna lam tansur lam tansuro lam tansuru lam tansuri lam tansuro lam tansurna lam ansur lam nansur. Itulah hazaf dan sukun. Sebutan ayeuna ciri jajamna lam yansur jajamku sukun lam yansuro ngabuang anun lam yansuru ngabuang anun lam tansur jajamku sukun lam tansuro ngabuang anun lam yansur nama bani lam tansur jazamku sukun lam tansuro ngabuang anun lam tansuru anun lam tansuri ngabuang anun lam tansuro ngabuang anun lam tansur nama bani lam ansur jazmku sukun lam nansur jazmku sukun. Selesai i'rab dan tanda-tandanya. Ayeuna bagian ngajelaskeun tentang kesimpulan kanggo memperkuat pemahaman atau teori ciri i'rab yang telah dikaji dan disampaikan. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al-mu'rabatu ari pirang-pirang isim mu'rab. Isim anu barobah tungtungna. Kismani eta dua bagian. Kismun tegesna sabagian. Yurabu anu diiroban ieu kismun bil harokati ku pirang-pirang harkat.
wa qismun jeung sebagian deui yu'rabu diiroban qismun bil hurufi ku pirang-pirang huruf. Fallazi maka ari anu yu'rabu anu diiroban lazi bil harokati ku pirang-pirang harkat. Arba'atu anwa'in eta aya opat pirang-pirang warna. Al ismul mufradi tegasna kahiji isim mufrad. Wa jam'ut taksiri sareng kadua jama taksir. Wa jam'ul muannatsis salimi sareng katilu jama muannats salim. Wal fi'lul mudhari'i sareng kaopat fi'il mudhari. Allazi anu lam yattasil anu teu antel bi akhirih kana tungtungna fil mudhari naon syai'un naon. Wa kulluha jeung ari sadayana ieu arba'atu anwa'in turfa'u eta diropahkeun ieu kulluha punten turfa'u eta diropahkeun ieu arba'atu anwa'in bi dhammati ku dhammah wa tunsabu jeung nasabkeun ieu arba'atu anwa'in bil fathati ku fathah wa tukhfadu jeung dikhafadkeun arba'atu anwa'in bil kasrati ku kasrah wa tujzamu jeung dijajamkeun arba'atu anwa'in bisukuni ku sukun wa kharaja jeung kaluar anzalika tina itu kulluha turfa'u bidhammah wa tunsabu bil fathah sebelumna dua baris naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Jam'ul muannatsis salimi tegasna kahiji jama muannats salim yunsabu dinasabkeun jama muannats salim bil kasrati ku kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu sarang isim ghair munsharif atau wal ismu sarang isim allazi anu la yansarifu nu tara narima tanwin ieu ladzi yukhfadu dikhafadkeun ismul ladzi la yansarif bil fathati ku fathah. Wal fi'lul mudhari'u jeung fi'il mudhari' al-mu'tallul akhiri anu mu'tal akhir yujzamu dijajemkeun fil mudhari al-mu'tal akhir bihazfi akhirih kumiceun tungtungna fil mudhari al-mu'tallil akhir. Jadi kesimpulan i'rab kabagi dua. Aya mu'rab kalimat anu barobah teh kabagi dua. Aya barobahna ku huruf, aya barobahna ku harakat. Mana nu barobah ku huruf? Pertama adalah qismun yu'rabu bil harakati. Nu dirobah-robahna teh harakatna. Nyaeta kahiji isim mufrad, kadua jama taksir, katilu jama muannats salim. Kaopat fil mudhari anu can katerapan naon. Ieu mah barobahna ku harakat. Sok jaa rofa nasab khafatna isim mufrad. Jaa zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Nu robahna naon eta? Harakatna. Kadua jama taksir. Contoh rijalun sebatkeun rupana sababadna jaa rijalun ra'aitu rijalan marartu bi rijalin. Tuh harakatna. Katilu jama muannats salim nu dirobahna kunaonna harakatna jaat muslimatun ra'aitu muslimatin marartu bi muslimatin. Kaopat fi'il mudhari nu can katerapan ku naon tungtungna. Yansuru sebatan rofa nasab jajamna yansuru la yansuro lam yansur. Tuh jadi simpulna i'rab kabagi dua, aya nu ku harakat aya nu ku huruf.
eta ku harkatna opatnya rata-rata tinu opat ieu lamun roba biasa langsung kunaon doma kadua lamun nasab nasaku patah lamun khofat nasaku kasro lamun jajamna ku sukun rata-rata ngan aya pengecualian tilu pengecualian kahiji naon cing jama muannas salim nasabna ku kasroh kadua isim ghair munsharif lamun khafadna ku patah katilu fi'il mudhari sakaterapan anu mutal akhir jajamna ku ngabuang nun ngabuang harap elat lamun fi'il mudhari mutal akhir mah ieu nuju nyimpulkeun nya teraskeun deui ngalogatna walladzi sareng ari anu yu'rabu nu di'raban ladzi bil hurufi ku pirang-pirang huruf arba'atu anwa'in eta opat pirang-pirang warna at-tasniyatu tegasna kahiji sim tasniyah wa jam'ul muzakkaris salimi sareng kadua jama muzakkar salim wal asmaul khamsati sareng katilu pirang-pirang isim lima wal af'alul khamsati sareng kaopat pirang-pirang fi'il lima wahia sareng ari fi'il lima yaf'alani eta lapad yaf'alani wa taf'alani jeung wazan taf'alani wa yaf'aluna jeung wazan yaf'aluna wa taf'aluna jeung wazan taf'aluna wa taf'alina jeung saperti wazan taf'alina fa amma tasniyatu maka napon ari isim tasniyah faturfa'u tadi ropakeun isim tasniyah bil alifi ku alif wa tunsabu jeung nasabkeun isim tasniyah wa tukhfadu jeung dikhafadkeun isim tasniyah bil ya'i ku iya wa amma jam'ul muzakkari salimi sareng ari jama mudzakkar salim fayurfa'u tadi ropakeun jama mudzakkar salim bil wawi ku wawu wa yunsabu jeung nasabkeun jama mudzakkar salim wa tukhfadu jeung dikhafadkeun jama mudzakkar salim bil ya'i ku iya wa ammal asmaul khamsah sareng anapun ari pirang-pirang isim lima faturfa'u tadi ropakeun asmaul khamsah bil wawi ku wawu wa tunsabu nasabkeun asmaul khamsah bil alifi ku alif wa tukhfadu jeung dikhafadkeun asmaul khamsah bil ya'i ku ya wa ammal af'alul khamsah sareng anapun ari pirang-pirang fi'il lima faturfa'u tadi ropakeun ya fil khamsah bin nuni ku nun wa tunsabu nasabkeun afal khamsah wa tujzamu najamkeun afal khamsah bihazbiha kumicuna nun masih menyimpulkan i'rab mah barobah di ujung kalimat murab mah kalimat anu sok barobah tungna kalimat tu sok barobah tungna kabagi dua hiji al murabatu bil harokat robana teh naon wungkul harkatna aya opat tos terangkeun nembe kadua aya deui nu al murabatu bil hurufi nu dirobah-robah teh hurufna sabab tempat aya opat hiji jama muzakkar salim robakna kunaon robah ku wawu nasab ku iya khopat ku iya hari itu udah kersan salah sebutkan kumaha jama mudzakkar salim ropa nasab khopat dua kalimat isim tasniyah asmaul khamsah ropa ku nasab ku iya asmaul punten nah asmaul khamsah isim lima berarti ku alif betul ku alif tak isim lima khopat ku iya
Katilu isim tasniyah ropaku nasar ku iya isim tasniyah khofat ku iya isim tasniyah iya isim tasniyah. Terakhir fi'il mudhari nulis kapan kualitasnya wa jama yang muqaddam manasa mukhatabah atau disingkatnya disebut fi'il 5. Rofana kunaon an-nun nasa ngabuang an-nun harakofat jazam ku ngabuang an-nun fi'il. Itulah tentang mu'rabnya, tentang mu'rab. Jadi ayeuna mah sudah paham semua tentang i'rab.